ujuk bebena tukang rongsok kriyo. Pagang ah. Yo, tuh yuk. Amba nani bawa. Iya, ini nggak boh. Kan di loh. Jangan sama, Mbak. Tuker dengan sesaha, kermulung buah batu. Tialanya nak. Ih, aneh jalma mulung buah di wangun. Duh, ini malah yang ngerewas Wak. Boro-boro ngagom balik ngomong ge hese, ampun ya. Dah, kerasa liatin kabar kaki yang pada gelawar. Kudu mau ayo, dah. Ah. Aduh. Ih. Kadang lompat habis ke kawan. Duh, dia. Sika. Saya ingin ngalukun ember. Wani nangalukun ember kain. Tunggu kudu beh. Orang yang tukang rongsok. Awal ah, dibawa be, jangan tambah-tambah. Wah ya, 1-2 kilo mah. Mantap dia. Untung terkajalan yakin. Mun kajalan bang dikilokan aing ge. Kumaha waras man geus nuntuna. Waras ge. Ngadek hayu be nya untung. Atuh geus deui. Bingung ya. Jadi untuna. Cek padu be ka bebene. Mah pernah keur nawaran. Duh, amit-amit. Cukup sakeu ge. Geus popok. Pola be bisi deui mah ku abdi. Buat ku sakali langsung jadi deui. Di kumaha? Di biti ya kali. Sik, enggak haru. Semua lu mana huras juga laki. Ih, padu bae sok ka bebenege. Tuging ta pada ngabiti benda. Apa yang ipra guyon. Mungkin baperan ujur. Geus na mending ge mangkat mun geus waras. Ih, hayu mangkat, oleh tekas mantek mangkat. Kan ining ta. Berarti nah, palulur tina hadapan penonton. Ya loh, geus tulis daikan pisan oh. Tipe abdi ujur. Ih, kabar udak mah teh tulis mun euy. Tengah. Berarti mah yang ngaran budak eta. Duduk ngerti tadi. Supaya tenyawan aing nendang ember yakin ah.
Coba Kari nyelap video. buat jalan kan. Jalan naon? Berangking rongsok. Aya. Aya, nang aki pahi lo payu. Di payu pakai pagi agenas. Di aya deh. Engke lo payu kumaha? Geus cokot bae barang heula. Gas di kuburan tuh barang. Para apa-apa si banyak. Keur ngalacanya nok. Ente keur genggong. Bener betul. Atau kajero keur ngalecai nanya di bae. Mohon kan. Pertama apa sih yang enggak buat nok? Karena sada. Karan panjang atau karan pondok? Ngaran pondok bae lah, kalau nu panjang-panjang teh. Karan ti bapak tan ti ibu. Ya lo, bingung beki ribet bae. Jibrana golek nu di balai desa. Ti barang teuing di. Gan, ngaranna sagan. Pan anu ti bapak tan ti ibu hidi. Aduh. Nok, untung dek gelis. Tapi sayang, Sayang kuma, itu sayang bae tuh. kan gramer kanyahan kudu bene abdi mah teu disambit deui. Oh, bukan. Ihap nok, ieu mah bagian laki. Geus amal kudu kira deukeut. Henteu geus pangwakeun ku kakak. Gana mah yang teuing mah. Henteu hayang-hayang teuing mah. Kita perabe apa sih yang buat nok? Aduh. Yuk, dendi kenok. Tadi diakeun bae mama. Kan enak geus pangwakeun saya, Wak. Hari jawab ngaranna saga. Atina mau lidah. Percuma. Percuma kuma. Percuma ngaran panjang-panjang kenapa dipanggil sayang? Sayang. Teu baper ieu. Ih. Gan, gan. Mama balik ke kula di wedangan. Sampai ka wedangan cai nage eueuh keur paina. Gan, balik ke. Mama, Kumanok. teu boga rarasean ieu. Pan boga pogo, tepuk kaujur sih. Tepeka. Kita eta sandal sama sasaliuhan kitu, teu boga jejelan jujur. Iya tuh maaf dah cinta mah membutakan. Ilok ayah si Atna, Pak. Ini bapak nak kirim. Depan. Itu jangan masa sih. Berdua dulu. Borah. Itu masa tuang tong dia. Tas iya ngalacai. Ngelacain tuang toong. Eta Sek malingnya. yakin demi Allah lagi teu mama. Ulah sok mukir. Yakin demi Allah. Ulah sok nyebut nama Allah. Arek maling mah maling. Yakin demi Allah masih abdi tenang di sini tek maling ieu. Gua maling aku ya kadieu milu jeung aing. Tek milu kandi. Milu kadieu geus pok nama. Demi Allah tek maling ieu. Age idi. Ga idi. Aya naon sih? Ih, Enggak. Ih, Om, aya naon? ya budak tuang tong ek maling men. Apen kata i. Jalma teh intervensi saya, Wak. Ulah sok mukir.
Oh gitu hi, nok na deui teu nembalan. Atuh da bieu hi, kumaha sabenerna? Atuh kieu nok. Ieu budak da tuang tong ngojek maling. Oh, muhun mama eta mah tes bantuan abdi mawai cai da hayangeun cenah. Tah ieu dengekeun. Oh deh nok. Muhun bener. Minta sia kumaha tuang tong ka ieu mah. Hi, da noongnya. Itu Sok aku masuk. atuh da tek maling ieu hi. Terus kumaha? Oke kieu yo dengekeun dijelaskeun kan. Kieu, pan jadi kieu wa. Abdi yang terus-terusan nyelesiat. Lesiat mah geulis. Sejuk angko kana hate, da nyele bangetna. Abdi bogo kasiat. Sia ya bu kasiat. Sia ya kasiat tuh. Ya jelas siat mah gelis rapi sengit ongko tesiwa om ayo om jelas ya gerak buka kasatan tesi di mah ngaca gerak sia nah kasiat teh aduh budak. Astagfirullahaladzim. Makasih mama atas perlakuan anak abdi. Terima kasih atas kata-kata nu tak nyeri kana hati abdi. Mohon abdi geus teu sadar diri. Bogoh khasiatmu sempurna. Tapi apa salah untuk seseorang yang mengagumi lawan jenisnya? Tapi apa salah seseorang punya perasaan dengan lawan jenisnya? Abdi geus sadar, mas sadar. Siat mal bogon kabdi yeuh. Sadar tuh. Tapi mah cuma mengagumi. Dia sadar da siat teu mungkin bawa kabdi mah. Cenah cinta cuma nyeletina materi mah jang naon diciptakeun ngaran hate. Makasih sakali deui mama. Maaf at geus rancang kagum jeung bawa ka dewek. Jeung makasih geus dibere kesempatan bareng jeung dewek. Oke, maaf at geus rancang kagum bawa ka dewek. Jeung makasih. Yung kamera roll. Chan. Maaf at geus rancang kagum jeung bawa ka dewek. Jeung deui makasih atas kumageng. Atas waktu